di bulan Syaban urang osok ngayakeun nisfu Syaban, saparo bulan Syaban pertengahan. Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi dibere resep jasa puasa Senin Kemis. Kangjeng kos urang bae kitu umat. Alhamdulillah ngabohong saeutik. Di luar Senin Kemis ge Kangjeng Nabi marsep puasa. Sering orang ngadenge penceramah di Kifudoli, di kiai-kiai nu sejen, di mana Kangjeng ngaros ka Siti Aisyah, isuk-isuk aya naon ye dahareun? Teu aya tuan. Oh itu aya mah puasa. Tanyana ge tanu ngomong kitu, henteu kitu. Teu endangan jajablog we biasa. Aduh, kan dongeng doang dongeng, atuh dongeng aja. Neangan duit mah di mana be. Tuh. Kangjeng eta luar biasa. Ngaroskeun naon-naon dinten ieu teu aya puasa. Urang mun jadi salaki kitu tah sikap urang ka pamajikan moal anu ribut. Moal aman ujian. Neng, aya naon di dapur? Jatena naon Kak? Puasa Kakak mah. Atuh neng ge puasa. Mantap. Masyaallah, merigak bulu ngadengena. Merigak bulu ngadengena. Mun aya mah Kangjeng Nabi. Neng aya naon Aisyah? Bae aya naon? Aya korma sabaraha? Aya 2 urang nyarap siring hiji. Ya Allah. Mun aya hiji siring sabelah, masya Allah. Ini kurang mah lain kan. Neng, bae naon dahar? Kos nu mere balanja bae. Haju bae teh jige, galedeg dah. Datang-datang nanyakeun, mere. Urang pan ngajawab salah teu ngajawab salah. Ayo kamari. Emang kamari mere sabaraha? Pan kamari aing mere duit ka sia 50.000 cak aing geus satauneun. Cek pamajikan insyaallah aing mah bisa satauneun ge. Hebat amat sia. Tuh, deuleu tuh, ngagantung. Naon? Kalender. Satauneun tah. Leg-leg ku sia. Tungtung nama geus moal beres pada eta. Tah urang nurutan Kangjeng Nabi baca bage isuk urang neuleuh ka dapur di pantarari isna ti dapur. Nu ngebul geus teu kudu nanya daripada ribut puasa aing lah. Ai siap puasa ge aya anak. Kakak mah puasa neng dia teh naon. Atuh teh naon kakak mah puasa aya anak dek dipuasakeun. Tadi nurutan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah teu telok pikiran anak jadi aya anak dage pararuasa ngeunaheun nya mah. Urang tetep bae tungtung nama ribut deui. Nah, ieu sikap Kangjeng Nabi luar biasa, masyaallah. Nyontoan ka urang. Komo lamun kieu mah ieu neng tah ieu jang poe 500.000 tapi kakak mah ulah ditawaran dahar puasa. Geus ieu mah jang neng jeung keluarga bae. Geus dalalahar ka dinya 500.000 cukup kan supaya itu isuk mah lain deui, isuk mah lain deui. Geunaheun berasan kana hate teh. Ya Allah. Bener kakak hebat amat kak. Ya Allah bere deui 500 bere deui 500. Menang saminggu teh kak, menang di mana teh duit? Kongkorong dijual. Udah ribut ka tungtungnakeun suul khotimah.
nah ya Kangjeng mak resep ditaros Kangjeng kok Kangjeng osok puasa Senin emang aya naon oh cak Kangjeng Senin hari kelahiran kaula betapa bersyukurna kaula dilahirkeun dina poe Senin rasa syukur kaula maka ngalaksanakeun puasa ya Allah bersyukur ka Gusti Allah lahir salamet poe Senin mantak puasa. Nah iyalah kehebatan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh Senin puasa nomor kaduana Kangjeng osok puasa dina poe Kemis ditaros kunaon tuan sok puasa poe Kemis oh poe Kemis eta aya laporan amal mingguan jadi saminggu sakali amal urang dilaporkeun ka Gusti Allah poe Kemis cak Kangjeng betapa senengna resep mun buku mingguan dilaporkeun ka Gusti Allah kulana keur puasa mantak urang ge alhamdulillah alhamdulillah masyaallah baik Kemis teh begitu dilaporkeun aya nu keur di mall Allah karim di pabrik kene di kantor Gusti Allah doakeun tah Senin Kemis dah kaget aya laporan tahunan ialah dina pertengahan bulan Sya'ban tah eta laporan tahunan tah mah ai poe Kemis mah laporan per minggu hari nisfu Sya'ban mah laporan per tahun mendak iraha cenah kiai nisfu Sya'ban na jatuhna pada malam Salasa urang nanggalkeun Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa naon teh teh kudu digawean masalahna naon ge dik maca Quran satamatan sapeting mangga masalah usaha masal kos kitu ngagibeg bangunna teh atawa dek zikir tuh 100.000 sapeting ayo masalah sholawat 4.444 Cadake waduh kapilih hiji ge. Waduh kapilih. Dek dilaporkeun ka Gusti Allah kanu bogana, masyaallah. Kuat ka dicoret-coret buku urang.
geus aturan nurutan ba'dul arifin bae maca Yasin tilu balik pada maghrib nu di majelis di masjid berjamaah di mushola di imah atau perorangan dek sorangan bae sadaya malah bung babarengan mangga adek jeung keluarga belah cenah hega wah masalah di mushola bae riungan leutik adek di masjid bangga di majelis bae penting maca lacenah deka peting-petingkeun bae cenah macana ayo coba bakal moal tanu bos kitu mah asal geus rada dipeting-petingkeun bae geus ya Allah ya Rabb maca Yasin kahiji menta dihampura dosa supaya dosa-dosa orang dihampura ku Gusti Allah mentana gitu doana aya di Majmu Syarif atau di kitab-kitab hikmat di kitab thariqah maca Yasin kedua menta dijembarkeun rizki lantaran urang mebeki dahar beki nginum asal teu dahar tihang aya dua tihang tihang jadi dua kieu horenganan lapar Masya Allah tak urang tak pagawean dua jadi maca Yasin kedua menta rizki nu jembar jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu teu kudu sugih-sugih nu penting cukup bahasa sakitu ge cukup luar biasa ta khairul rizki ma yakfi cak Kangjeng Nabi Masya Allah wa khairul zikri ma khafi Kangjeng Nabi ngabahasakeun khairul zikri ma khafi wa khairul rizki ma yakfi ya Allah pang bagus-bagusna zikir nu teu kanyahoan ku batur ai haji pendi mah pan illallah illallah orang cau nu kadeuleun aku nya zikir syaitan mani ngeluk-ngeluk gitu ai sorangan mah tilok ye nama sorangan gering mun zikir sorangan gering aduh bagus mah khairu zikri ma khafi teu kajahoan ku batur bangun keur diuk we horeng keur zikir kan mantap beusi kapanggih jeung ki fudoli kieu nah eta teh keur ngalamun hayang ganti mobil khair zikri ma khafi galbu keur di mobil di kareta di pesawat lempang di Masya Allah wanunya hanya Allah gitulah para aulia-aulia Allah subhanahu wa khairur rizki ma yakfi pang bagusna rizki nu cukup hayang dahar aya cukup hayang nginum aya wareg seger hayang naik kendaraan alhamdulillah hayang sepeda aya sepeda hayang motor aya hayang mobil Lexus aya mayak cukup teu kudu loba-loba teu kudu Masya Allah hayang sare kamar aya hayang tiis aya AC kan gitu amat gitulah khairul rizki mayak cukup jang urang jang keluarga aya tamu bisa kasuguhan ku urang tara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis asal anu ka imahna kudu dahar bae percis eta saya sabalikna si eta mah teu meunang dahar Kangjeng Nabi Ibrahim asal malah nyadiakeun pos-pos jang jelema nu lewat supaya ulah kalaparan dahar gratis ya Allah ya. Ongkos lurah dek calon gratis dah bupati dek calon gratis geus jaradi muskilah jadi malam nisfu Syaban Yasin kahiji minta dihampura dosa Yasin kedua minta dijembarkeun rezeki jang ibadah
nomor katilu minta diberi keyakinan ibadah ke Gusti Allah, cinta mantap mahabbah tur husnul khotimah. Nah ke malam Salasa aja kula mau malam Salasa ke hitungna dek malam Rebo mangga bae masalah diserahkeun ka ente utang hitungna mah geus ente mah jago ngitung. Datang ke hutang gete impas-impas jago-jago nang hitung tah gitulah nya dina seputar bulan Sya'ban ieu nisfu Sya'ban kula ma insyaallah malam Salasa bisa nu hitung malam Rebo atuh mangga eta mangga nu penting urang maca Yasin sabada maghrib. Aduh cenah kieu kula mah panjelema baheula teu bisa maca Yasin cenah ieu mah. Kulhu bae kulhu. Sabaraha cenah kieu kulhu 3. Tilu. Ulah loba 3 lah. Si gering sama leuwih ti 3 gering. 3. Emang nu maca 3 kula cak Kangjeng Nabi man qara al-ikhlas jelema nu maca surat Ikhlas 3 sarua jeung Al-Qur'an. Di madak urang ngariung teh maca kulhuna 3 eta teh Al-Qur'an. Asal ngariung we kulhuna 3 oh nilaina Al-Qur'an. Masya Allah. Cak Kangjeng Nabi sanu cepet-cepet cak Kangjeng Nabi nu bisa namatkeun Al-Qur'an bakal diberi hadiah. Waduh sahabat sat maraca Qur'an. Wah cepet. Sidina Ali mah kieu. Ali kudu miluan entos kan. Entos tamat kudu alhamdulillah. Cepet amat macat kulhu 3 gitu. Pan bisa gitu pancak Tuhan jadi cak Tuhan teh cara sajelema nu maca kulhu 3 sarua jeung Al-Qur'an atuh bae mah beres eta tadi. Dasar minantu aing cak Kangjeng. Aduh teu gagal Kangjeng boga minantu. Mantap biasa. Mantap cak Kangjeng Nabi ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kula gedong ilmu gudang ilmu ali lawangna. Ka mana bae ka panggih bae ta ku Sidina Ali mah. Atuh geus langsung hadiah dibikeun langsung ka Sidina Ali. Nu sajen kararieu bae. Mah cepet amat li 3 kulhu. 3 kulhu sarua jeung Al-Qur'an. Geus batur maca Yasin nya nama kulhu 3 bae geus. Beres ngarokok heula. Tinggal cek nu maca Yasin tolol amat teh budak. Ulah tuh datang ka ngarokok geus ya bener deui. Kita kuki uji aing macana jangan ngarokok. Baca Yasinna sepanjang maca kulhuna sepanjang Yasin. Jadi batur maca Yasin ieu mah kulhu bae terus ulah gaca-gaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan terus. Ke batur eureun Yasin enak ini. Ke mulayane nu kadua kitu kene. Katilu kitu kene. Kulhu ge cenah kula mah teu bisa ke. Teu bisa je kula maca kulhu. Bismillah. Bismillah ge cenah coba dengekeun Bismillahirrahmanirrahim. Eta bae geus. Geus eta masih mah kitu sakitu ge ka surga geus pokona. Teu bisa da sakitu teh kuat. Teu hese-hese. Ya. Nah, etalah ulah mikiran puasa. Mikiran isbu baheula malam Salasa tah. Aing jadwal aing ke mana malam Salasa ieu. Nah, beusi boga jadwal ka Yasin di mobil. Teu masalah, maca Yasin di mobil ge gitu. Jadwal naon cenah kieu gilir ke nu ngora. Da ieu malam Salasa mah luangkeun ba'da magrib ulah ka mamana. Sebab mejihna dilaporkeun kitab urang, buku taudan urang. Supaya tahun kamari diasinan, tahun ieu diasinan. Ke malaikat kan neuleuna awal jeung akhir. Buku Haji Pendi mana? Awal Yasin, akhir Yasin. Sorga. Protes ge nu sajen. Kok
bisa dikasurgakeun. Ieu bagus cenah awal jeung akhir. Tengahna deuleu. Waduh, barang di deuleu tengahna eceng gondok malulu. Wah. Aduh, cek malaikat teh ulah di deuleu tengahna awal jeung akhir eta kitab tangan di deuleu awalna, deuleu akhirna. Oh, bagus ya. Bagus, guys, bagus. Nah, urang sugan kitu bae. Lain pendi ieu. Nisfu Sya'ban. Sanajan aya nu ngabidah-bidah, tapi lamun salat ulah. Salat nisfu Sya'ban. 100 rakaat, 100 rakaat ulah bid'ah. Bisa aya di lembur-lembur, di musala-musala nu ngalaksanakeun salat nisfu Sya'ban, urang ulah milu. Ulah. Ye, atuh kiai itu sanajan teu dilarang emang embung ieu. Kula mah ngeunaheun ngadenge kiai dilarang gitu. Atuh boro-boro eta ja subuh ge koboan. Ngan ulah bae geus mah. Sanajan aya kiai nu salat nisfu Sya'ban khusus sama kuduna. Boga silsilah teu meunang sambarang. Salat nisfu Sya'ban mah kudu nu belah ditu jelema. Aya khusus lantaran doa ge khusus, lain jang doa sorangan. Geus serahkeun ka ahlina 100 rakaat. Baheula di Bandung di Cilember jangan sebudin ngayakeun. Baheula aya deui di Cililin almarhum Kiai teu kudu disebutkeun ngayakeun. Tapi ku kiai-kiai ya disinggung-singgung aya ngan atuh geus kitu be pamake sepuh baheula nu ahli Allah diteruskeun kun biasa ningnang. Jadi geus besi aya di urang di perumahan di mana urang mah geus bae teu kudu baca Yasin bae urang geus 3 balik. Cenah kula mah 3 balik bahasa saeutik amat cenah hayang bangsa 15 balik masalah. Awas ya sing bener sia teh awas. Kayak ngomong di hareupeun aing doang sih 15 tungtungna hiji ge henteu. 3 ya Allah ya Rabb. Geus tah jang panenget-nenget kuari Minggu Senin. Tinggal sapoe berarti. Sapoe malam Salasa. Nu nanya kiai aing ngaji sabaraha balik deui sia bae heula ngaji bae lu sok nanyakeun sabaraha kali deui ngaji ge karek 2 kali sia nanyakeun ku pere. Ya Allah ya haju nanyakeun pere bae. Ieu hiji pasal rek nerangkeun perang nu dimakruhkeun Allah karim. Caritaan fikih, caritaan syariat. Padahal di negara mana bae tentang peperangan geus aya TNI di negeri urang, ABRI, berbagai angkatan laut, darat, udara. Urang mah tuh jahara rebat atuh. Indonesia lamun ngalawan Malaysia sajam Malaysia selesai. Jarago Indonesia ngalawan Australia menang Indonesia perangkeun coba habek kena parah ya tabri. Menang orang jeung Australia jago orang mah. Indonesia teh ulah lalaga. Ih. Jeung Amerika hampir tanding. Hampir tanding mun henteu itu nu eleh urang. Atuh inget ka Gus Dur mah bisa ta Gus Dur. Jet Amerika set. Hebat Gus Dur ispeuh. Nieu naon gitu gara-gara anekdotna. Pohara eta hebat. Luar biasa. Tembak. Kena kapal tapi tetap kuat
Itu kapal Amerika. Inggris tembak. Bisa kelin. Indonesia jangan ditembak. Cek Gus Dur jangan ditembak, enggak usah. Emang kenapa? Jatuh sendiri. Hayam eta Gus Dur, enggak usah ditembak, ntar jatuh sendiri. Aduh. Bisa ada Gus Dur ya Allah. Geus kaharti kurang geus satu Gus Dur kudu diperangkeun cek. Cek Gus Dur enggak usah perang dengan Amerika, pada jatuh entar. Ya Allah, Gus Dur teu kudu bake carita naon-naon ku kitu bae geus paham. Ya Allah, luar biasa. Luar biasa. Gitulah bahasa-bahasa ahli-ahli Allah. Jadi kiai-kiai itu mengamati Gus Dur, politikna, ekonomina, budayana, henteu kudu ku bicara anu vulgar dengan bahasa anekdot kaharti kurang. Wadak pasti moal kebal cak kiai pasti moal kebal. Jawa Timur termasuk kula moal kebal. Ti awal berangkat. Sebab naon? Nu dibahasakeun ku nyana usul fikih. Usul fikih kan berarti ka syariat. Walaupun langkah-langkahnya nak bicara-bicaranya nak wow demokrasi. Tetapi selalu pakai bahasa-bahasa usul fikih. Oh, berarti kan negeri dirobah setik-setik. Amerika kan jago. Amerika kan lain sembarangan. Oh, berarti cek Amerika, ini orang sulit, lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di hati. Maka ngutuslah Rais Amin. Oh, Rais itu dan lain sebagainya. Seperti itulah Gus Dur Gus Nontoan ketika manehanana dilengserkan dengan rendah hati, negara lain milik sorangan perorangan nu rakyat. Ketika rakyat menginginkan saya lengser padahal mau dipertahankan sangat bisa, kesalahan anak sangat kecil, tetapi yang contoh untuk selanjutnya tidak perlu gontok-gontokan ketika dilengser Pak Harto piawai segitu mah Pak Harto teh lamun kamari ieu nyana nyieun kekuatan untuk terus lanjut kuat Pak Harto mah. Atuh TNI di leungeun nyana, polisi di leungeun nyana, organisasi di leungeun nyana, tokoh-tokoh di leungeun nyana. Lamun cak Pak Harto lanjutkan terus saya bunuh orang itu. Geus acak-acakan ujianna tapi kuat Pak Harto. Teh nyana. Oh, dengan senyum. Piye kabare? Itu. Nah iya Pak Harto hebat Pak Harto. Gus Dur hebat luar biasa. Apa ada tanda-tanda untuk selanjutnya ketika dilengserkan? Wallahu alam. Maka para ulama-ulama menghadapi pemilu bakal datang selalu berdoa ke Gusti Allah, sebab ada tanda-tanda kurang bagus. Ayat tanda-tanda kurang bagus, maka ngadoa supaya ulayana. Ente makan orang-orang opo-opo. Lah iya, suruh mau ke istana wis gawa bingkisan ya wis lah. Mengkonon kan serama. Iya anak wong iki kan. Lain eta. Tajakeun ka Habib A, tajakeun ka Habib C, tajakeun ka Habib D. Anu geus teu mireungeun kana dunia. Tanyakeun di Jawa Timur ka Kiai A, tanyakeun di Jawa Tengah ka Kiai B, anu nyana batinna selalu ke Allah. Di Banten tajakeun ka Kiai C. Nah, ngahijilah Habib eta, Kiai eta. Lain urusan masalah naon, deuk saha bae manunya ke, tetapi ulah aya kacau. Sebab urang kuari disetir ku dua. Bahana cenah Kiai. Nah eta nu hesena kos kitu. Nu hesena kos kitu lamun ku sorangan makan eueuh peperangan. Tapi lamun ku dua kan jadi perang. Selalu berdoa teh jang keamanan. Sampai saat itu can aya tanda-tanda. Encan mantak terus ngadoa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten.
batur mah memikirkan supaya jadi kiai eta mah lain aman. Ya Allah supaya ulah aya naon-naon mengarah kana kurang kondusif. Tah, urang lamun ngomong ka dia kondusif ngarti. Coba ka belah dia. Naon sih Haji kondusif? Nah, naon ja kondusif? Tah teh. Cak Haji pendek apa sih kondusif? Kakar kada yang maja kondusif. Nanya deui ka kiai, kiai naon? Aing teh ngarti ja aing. Tah, iyalah. Ini cerita peperangan. Di sebuah negara aya imam. Lamun urang nyaritakeun imam sing ade imam teh pamimpin. Tapi lamun di Iran imam teh imam Syiah. Aya Syiah imamnya Isna Asyara nu 12 kelompok. Aya Zaidiyah. Kayak lamun urang nyaritakeun Syiah di hareup. Ieu mah keur carita tentang imam, pemimpin, raja, yakni sultan atau di urang presiden, imam. Negara Indonesia kuari diserang ku Amerika atau diserang ku RRC, ai diserang ku senjata mah langsung tempur. Mau tidak mau rakyat bang udang kajian kukumaha ge. Ye atuh rakyat ge moal cicingeun. Ujianana golok tarang hau ge di kieu-kieu. Jang naon? Mencit sia. Lalu ngomong sia. Ujian pokokna Indonesia mah terkenal jasa Indonesia teh lain jelema sembarangan. Lain jelema sembarangan eta teh masih diperhitungkeun ku Belanda. Lantaran pernah terjadi lain sekali ketika Kapten Belanda kas nembak lumpatnya tapak sukuna ku kiai ngan sakadar dikitukeun dong kesek paeh gitu tapak suku eta Indonesia teh eta teh dibaca di Belanda. Mistik-mistik seperti eta teh masih kena diperhitungkan di Indonesia. Sebab lawan loba jasa anu lalaki beungeutna jore pamajikanna geulis ieu teu wajar. Ieu teu wajar kajen kumaha gaya permainan mistik ieu. Ya ieu kasep kawin kanu geulis biasa. Nu jore kawin kanu jore luar biasa. Ieu kan jore jasa beungeut perang. Wajar kos ieu mah kuduna ge aya di pedalaman Sumatera tapi pamajikanna geulis. Nah, pastikan ieu lumpat ka kiai. Make inni raaitu ahda asyara ya. Aya kene kemanjuran. Deui keur carita sejarah Indonesia. Tapi lamun urang ningali raja sihir atuh baheula nu ngalawan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Raja sihir diturunkan Israel berarti. Di Israel eta kan deket Suriah. Ka Suriah kan deket ka dina ka Maroko. Manta kamari ditanya di Maroko si aya sihir. Nanya ka si ieu mah nutupan, nanya ka si ieu mah nutupan. Dua orang Maroko tah nu bareng dina beus nanya ka si ieu mah. Oh. Maroko deket jasa. Kayahoan lamun main bola Maroko main jeung mana lamun keur rada iseng cak urang di itu kamari di Maroko keur rada iseng nah eta beda permainan Maroko sapira orang Maroko laletik jeung teu begitu tampil tapi masuk dunia terus ngan diarulah eta urang ditu raja sihir di urang ge kan aya Baduy adukeun habak Israel jeung Baduy. Ye, emang kumaha kitu Baduy? Baduy teh pucuk umun, boga ilmu anu lain lalagaan. Nyana mah bisa hiber satungtung deuleu. Pucuk umun. Aju teu balik deui paeh meureun. Ugal negara aya, ugal negara. Nah, ieu keur carita negara urang ari diserang secara fisik mancan. Tapi secara politik mah urang ke dijajah ayeuna teh. Dijajah urang teh kerasa bagi para pemain politik.
kulantaran para pemain politik karasa dijajah bangkit nyana batinna kumaha carana tambah dengan penjajahan perekonomian sangat luar biasa ekonomi urang teh dijajah sangat luar biasa sehingga temenge bangsa urang teh temenge nu boga pabrik bangsa batur anu boga perumahan bangsa batur anu boga mall bangsa batur sugan Haji Abidin boga mall Haji Fendi cenah boga mah Haji Fendi mengagebegan sate eta bangsa tah asal ngagebegan sate urang Indonesia dagang baso urang Indonesia nu boga mall bangsa batur sok ekonomi banyak ketimpangan geus karasa anu lempang kuari urang makan teu paham bang anu sangat mujarab lempang bangsa bang mana teliti ku urang bang pemerintah ke eleh ku bang eta kecepatan ketangkasan dan lain-lain sebagainya ngelehkeun nah eta kan berarti kan geus mendominasi ieu kan geus aya titik-titik bagi anu bergelut di ekonomi bagi anu bergelut di politik merasa terkalahkan selalu nah ieu geus aya mulai ai perang eta mah eukeur geus sabaraha taun perang eta mah perang budaya eukeur perang fisik tinggal mencet kenop doang dek terjadi cara Baghdad terjadi cara Suriah terjadi cara Yaman tapi urang mah ngadoa supaya ulah perang teh ulah boro-boro perang dahir dor kakarak nu kolot jeung nu ngora perang bae ge urang aduh riweuh perasaan kadeleuna sapiraha nu ngora jeung nu kolot tapi kan eta korban salakina heesna ge di pos kamling korban kata sakitu ge nu kola jeung nu ngora deuk ka imahna ngabangun nyana sieun nyana tolong teh coba ngabangun nyana duit nyana nu ngabiayaan nyana tapi deuk ka imah sieun ya mendingan nyandung di tilu abang atuh payah di jalan gage iya bakar carita diserang kan aing diserang mah lain tentara bae nu perang digali Suriah lain tentara bae nu perang Baghdad lain tentara bae nu perang Yaman lain tentara bae nu perang bahkan anu korban mayoritas sipil orok ini awewe nu teh nyaana naon kos kitulah perang kuariwa perang kan sirkuit baheula perang Badar Hunain Uhud aya tempatna baheula mah kuari mana tempatna kota disebut lagi perang kota cak Gus Dur panjang perang kota mah nah iya ketika negara orang diserang menurut agama misal orang Tangerang nah di Jakarta geus diserang di Jakarta orang kan kuari geus teu nyaho lamun orang-orang asing di urang teh endeu kumaha kahareupna per hari 1000 dararatan wallahu a'lam ti golongan naon kemudian dan lain-lain sebagainya kecurigaan anu geus jelas kamari di bandara eta senjata nu sakitu lobana diamankeun ku TNI tetapi di balik pengamanan kok dek pemilu si make senjata segala aya naon di jerona tuh ngadoa ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan ieu mah ulah ngarasakeun perang parah ya bae geus diheula ya kan daripada perang maning pae heula apa moal tuh sia mah pae embung perang embung Kajik Nabi mah doa Allahumma inna nastaghfiruka khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ya Allah ilaika ghairu maftunin doa itu Allahumma inni as'aluka ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti fi'lal khairat pagawean nu bagus wa tarkal munkarat ninggalkeun berbagai kemungkaratan wa hubbal masakin cinta terhadap para masakin wa idza aradta bi ibadika di mana Gusti irodat ngarepkeun ka hamba-hamba Gusti fitnatan kana fitnah takbirni ya Allah maotan abdi ya Allah ilaika balikeun ka Gusti tuh fakbidni ya Allah ilaika ghairu maftunin ulah datang ka kena fitnah can puguh kuat urang kena fitnah nah
iyalah maningan minta selamat ka Gusti Allah. Nah sok geura ngadoana di imah masing-masing bae. Ya Allah ya Rabbi abdi mah minta paeh bae Gusti. Emang gunaan kredit teu kuat ya. Kita kreatif betul lain kredit teu kuat bayar tapi tak korak sia gara-garana. Aya deh ya Allah ya Rabbi abdi mah paehan bae ku Gusti bangun nu kolot galak. Ge teu betul kudu minta paeh kawin deui. Hayu Gusti. Ima fitnah anu bakal ngaleungitkeun kana akidah nu urang bakal moal kuat. Geus beta ka Gusti Allah. Tah doana nu tadi. Apalkeun tah doa eta doa minta paeh. Henteu lah cenah kieu doa eta mah ulah ka ditalar cenah. Sia manalarna ya goni ya agni tah. Asal agni bae ditalar. Bangsa doa minta paeh mah teh. Tah ieu andai kata Jakarta diserang. Sikap urang kan wajib komo geus dihareupeun lawang cara kamari. Atawa diserang nyana melalui serang atau kan perang mah kitu strategi da. Nah, terang ka urang. Dia dek berangkat ke Serang tetap kudu aya izin heula ti imam warisa Imam Jokowi presiden tercinta. Nah iya artinya kudu aya presiden kudu aya izin ti presiden. Lamun presiden izinan mangga presiden ente ulah tentu ente langsung ti presiden meureun aya wakil-wakil presiden ialah panglima mandak wa yusanu idza ba'atha sariyah ayu amiru alaihim wa yaqudal bai'ata bisabat. Disunahkeun nyieun amir nyieun pemimpin di mana ngutus kana utusan perang supaya nyieun pemimpin jeung kudu beat sumpah setia. Cara beat di zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah makruh ngalaksanakeun perang bigori iznil imam tanpa aya izin imam. Andai kata musuh aya di Serang urang dek berangkat ka Serang tanpa izin ti imam makruh. Atawa naib imam tanpa izin ti naib imam yakni panglima. Nah urang tanpa izin makruh teu meunang berangkat kecuali mendesak masalah lamun mendesak mah lamun urang minta izin heula ieu moal kaburu bakal kaserang manten hege masalah. Nomor kedua disapot maksud aya futahul maksud bi zihabil istizan. Nah geus atuh ikos kitu mah lanjutkeun. Jadi lamun tenang suasanana tetap kudu aya izin tapi lamun geus mendesak teu kudu izin langsung berangkat. Deuh urang atuh geus dijagaan ku ari mah perang ti luhur aya panglima turun ka handap aya kodim korem turun deui ka dieu ka kecamatan aya koramil. Atuh geus urang mah teu kudu perang. Ngan jang perang saeutik tentara teh eta sapira sebagai koramil eta teh jeung danramilna ngan sabaraha urang. Kecamatan teh sabaraha ribu sadesa bae ge pasar Kemi Sukamantri sadesa aya 12.000 na jelema. Can desa itu sekecamatan sabaraha 10.000 manusia eta koramilna tentarana saeutik. Kabagian orang babinsa teh ngan saukur 2 sa ieu sakasa sanon sadesa 2 ya atuh lamun sadesa 2 mah lamun kaburu penyerangan geus paeh ti heula nya paeh ti heula kurang mantak nu kudu loba mah nu jari abri sebenarnya kudu loba-lobaan polisi di urang polisi jeung TNI jeung abri lobaan polisi. Dan abri yun perang saudara deketnya perang. Kudu aya izin. Wayah der perang mah geus TNI urang-urang. Jadi teu meunang urang solonongan. Sebab perang mah kan nu diandalkeunana tanaga jeung teknis perang. Maneh Haji Pendi misalnya minta izin perang mal izinan. Sebab ndek naon tuh pencak teu bisa
tanaga nya nama itu lamun aya Belanda gimana Belanda atau Amerika lompat ke hareup udah jangan ditembak biar lali sendiri lompat 100 meter kayak gitu geus antepkeun geus antepkeun paeh dirinya potongan gitu mah tuh jeung naon psikos gitu mah tah jangan ulah tita perang nu kos kitu mah ulah nu tita perang mah wah awak mas lamun naik tangkal kalapa dua balik kalau set naik gunung mantak tentara mah dilatih naik gunung turun gunung hutan keluar masuk hutan iya jang perang masya Allah urang makan namun diberi senjata moncongna dikaurangkeun der pae sarang eta kan salah tuh kudu ka mana tak kudu nu terdidik tapi kan aya geus der perang lah tuh geus kitu bae jawaya perang mangke kos gelut penca tinggal penca aya geus der gelut mah penca leungit watu leungit babat-babetnya da geus teu nyaho ieu naon garang-garana langkah hiji langkah dua langkah 100 bisa geus teu nyaho wayah der gelut mah penca eueuh keur asren lalagaan cet golepakeun cet wayah derna tuh ese komo geus dicekek bae nu ka mana lompat sia urang susar sasar kan atuh peler sia hayu sia ngadu pak kuat-kuat sia hayo paeh kabehan eta gelut bakos kitu tetapi lamun urang nyaritakeun gelut di zaman Belanda perang di zaman Belanda eta kisah maun pan pohara masyaallah di dieu ngeli ka santri nah tinggalkan ieu tanu buta ai kula bapen buta cak nu buta kumaha ya mun buta mah ieu batu ya teu kalau di mana aya Belanda balangkeun guys batur ngareli kan ka santri di dia ngareli ka santri ka itu nah tinggal nu buta cicing bae di dinya kadenge Belanda datang langsung punya di balang jagung batu segede cincin jadi bom Belanda kaget, ada bom, diberinya tilu kan bisa mau. Bismillahirrahmanirrahim. Jebur doi. Belanda balik kan. Balik ke pos kan itu. Tadi sampai eta apa tuh segede kieu jadi bom. Tapi kan urang eta zaman kamari ieu kuari saha nu bisa kos kitu saha. Tak kuari tah lamun perang. Dongeng kamari ieu mah loba aja Bung Karno ge kan hebat jasa. Lamun Bung Karno dicepit, didigul aya di Jakarta aya. Namun Ki Ahmad didigul aya di Jakarta aya. Jadi teu kumaha atuh cara rago jasa. Lamun urang nyaritakeun, nah eta naon karangarana di jero penjara. Bung Karno kan di penjara jeung Ki Ahmad da. Atuh kunaon eta kiai nganteuran ka ditu pan dikunci. Tapi asup ka jero. Cenah jalan mana eta? Eta tah jalan tihang teh nu sok aya kancing bolongnya. Ya jalan ka dinya, masa sih asup ka dinya. Lamun kos kitu mangeunaheun jasanya urangnya. Bisa asup ka liang kos kitu tah. Tah eta kan zaman kamari mah bararisa tah. Ieu kuari nu bisa kitu saha? Di buku cenah kiai akhirnya teh aing ge nanya ka sia. Sia balik nanya deui ka aing. Kiaina ge atuh geus tilok paruasa jak kuari. Ore koros kabeh. Ibalah makan kiai puasa, mengaran kiai teh paruasa di Bararasdi, masa kiai di mall, masa kiai status, gruperan aing mah, ya Allah, bisa hiber ku bahagia. Tuh, yukrahu ghazun bi ghairi idil imam aw naibi. Wa yusannu disunahkeun nyin amir idza ba'atha sariyatan di mana-mana ngutus kana sariyah teh utusan perang anu jumlahna 400 ngaranna 400 ganap ngaranna sariyah tak cek Kangjeng Nabi nu mantak dingaradan sariyah lantaran asri fil lail lempangna ti peuting cak Kangjeng Nabi khairul ashab arba'atun wa khairus saraya arba'atun ya wa khairul jaysh arba'atu alaf walan tagliba 12 alfan min killah
pang bagus-bagus sahabat khairul ashab arba'ah opat Abu Bakar Umar Utsman Ali wa khairus saraya arba'u mi'ah pang bagus-bagusna syariah utusan perang 400 kan ayat 50 ayat 100 ayat pang bagusna 400 wa khairul jaish arba'atu alaf pang bagusna tentara 4000 sekali diiangkeun 4000 ngeulah lamun utusan perang karena syariah sunah nyin amir geus teu kudu dibejaan ieu mah geus aya di strategi TNI ieu mah pasti malah mah tiap-tiap kompi sakompina sabaraha aya geus pamimpinan kompi-kompi urang mah kan teu nyaho urang mah teu nyaho nah ieu geus diatur eta sakompi ieu pamimpinna kompi ieu pamimpinna kompi dipimpinlah oleh seorang panglima kos gitulah kemudian wayakudal bayat disabat ujung wajib bayat sumpah setia tidak akan mundur selangkah pun natan wahasege kan sumpah nata model abri model petinju teh kajen teu nya geus ngaleh-leh bae lamun ku pelatihna tita hudang deh sanajan geus gigian pantang mundur cenah sanajan geus geus terus ngalawan mah hayang tentara ge kos kitu hayu wah luar biasa tah jadi yakudal beat sumpah setia siap untuk tempur mual mundur saya tiga cat eueuh leungeun ieu dar leungeun kenca leungeun katuh leungeun katuh apa dar para sahabat maka ieu bendera diteudeun di dieu ieu na disikat habis tinggal nyana oset-osedan kita kudu terus ulah mundur tata yaqul bi'at bisabat sumpah setia ala jihad wa adamil firar sama sekali moal mundur langkah pun maju di mana bae musuh aya leuwih senang dibunuh ku musuh daripada dibunuh sesama mukmin sebab lain deui nilaina dibunuh ku musuh ku kafir jelas syahid lamun dibunuh ku mukmin aya unsur-unsur kan di jerona wallahu a'lam nah numantak amis urang ngadenge ganjaran perang lantaran syahid wala taqul ulah ngaromong marana limay yuqtal fi sabilillah amwat jelema nu maut sabilillah paeh ulah dianggap paeh jelema da keseserian bakat nya mah hayang turun deui ka dunia hayang perang deui kuda ada taku ngeunah-ngeunahna di sorga nikmat paeh terbunuh di medan laga ngeunaheun engkena bakal seungit ambreng-ambrengan mantak teu meunang di pandian teu meunang itu di bersihan saya aya kubur jang naon eta jang nandakeun ke di akhirat aya eta saha